Neng parem saya bensin sih nama neng. Nah, atuh Oh ya, na ieu mah kadang dorong di payun pom bensinna, pom ini we biasa. Ya atuh orang dorong wae lah. Mohon atuh kumanya jadi isin kieu neng. Neng capek neng ya, kali kelawe dieu neng. Kumaha teh neng? Bujeng-bujeng bade ngimahan ya ge motor ge saya bensin teu gaduh artosna. Dan neng mah cinta ka aa lahir batin. Ya muhun atuh ai kitu mah alhamdulillah gitu. Jangan aya mung sakieu ayana. Nyai aa bade serius minimal kamu dan kali lupa mama kan. Mun izin ai langsung ke bumi mah kan ana ge nuju teu gaduh artos atuh dai. Kedah mecer martabak we mah meureun. Ya kan namina ge usaha atuh Oh, usaha ge teh kumaha teh nya buntu wae sah milarian mah ku zaman ayeuna mah. Ya atuh serius teh Kak Neng. Wah nyapugu atuh lope-lope pokona mah ka neng mah sok neng mas kawin bade kunaon ayeuna. Bade ku entong mulang aya. Ku hayam camani aya. Hayam nu mewah-mewah meureun nya ge babi caringin tilu di peser meureun. Neng mah teu butuh kayak maritu atuh cukup aa Satya we Kak Neng. Tos bagian Neng. Oh, pokona mah Satya sareng nyaman nomor 1 neng. Iya tuh neng, enak mah orang ngadorong dia mah turun neng tak berat atuh neng. Salamun berat ku dosa da neng mah teu berat ku dosa. Ribu kieu neng euy, kemah diganti ku CBR jeung mobil Honda Jazz nya. Amin. Doakeun we neng. Kunaon ha? Saya bensin ka. Motor-motor tukang pake geher. Kunaon ha? Saya bensin ka. Mau jual tuh motorna. Balikin bensin. Dak aing naon dorong motor anjing makin gejual gitu tah. Ini kan mana ada dorong motor putih atuh. Iya Pak bensinna CM. Motor dia di bawah dia. Kawalungankeun para piceun. Awas Pak, antosan danu sukses. Pamesankeun Honda Jazz sareng caringin tilu. Nya. Ayo Neng, kirim sareng Mama. Sok. Duh Gusti nih ripuh kieu jadi jelema teh euy. Dihina aku kolot awewe. Awas ya sukses pang mulikeun caringin tilu jeung Honda Jazz keukeuh urang mah. Pas kawin rek ku entog mulang. Amana sih neng lah. Cana kuih ku bapana kan lu. Oh syukur mata dasar jelema garelo ngahina we ka urang teh. Sabar we hirup mah peurih, ke bakal menang peurah.
barangan dia pamagat no barang patut teh. Kamu Pak. Nah, kebaguan dia no ngalaki gitu usaha lain penjual aku gitu. Bagaimana tadi? Mau ke sampai mogok gitu dari dorong. Ini kalau nya karena mundur seorang pamagat. Dia tadi preman kepalu bukan adalah resep gitu. Mendek mah ku ayah dieukeun, aya mama kan mau duit. Ya kumaha ayah weh. Kamu itu mah ayah bayan telepon ke keluarga ayahnya, tuan bukan ayah gimana ya anaknya. Oh, enggak. Halo Jack. Jack di mana Jack? Bisa ke dia Jack? Bisa masuk tungguan di dia. Tunggu latih. Enak. Iya ya perlu pemaman makan dia lah. Yang udah itu kahayang. Keburu. Oke bentar om, aku baru pulang meeting, tungguin ya di sana bentar lagi ke sana.